Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero. Wailun lirijali minan nisa wailun linnisa'i minar rijal. Unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng. Urang makan kuari di majlis gitu. Teu boga rasa teu ngadenge teu neuleuh. Padahal mah di dieu kan malaikat teh ribuan. Jutaan malaikat taruru. Lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton. Urang teh keur ditongton ku malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh. Malaikat di luhur. Embung indit urang di majelis. Lamun urang keur di majelis ditongton ku malaikat. Malaikat kan makhluk Allah anu suci, nu murni, nu mulia. Teu pernah maksiat, terlalu mementakeun hampura ka urang. Urang keur diuk di dieu, aju urang aya anu nga-SMS, aju urang kaluar kan malaikat, "Dek ka mana tuh?" Nanya ka saur. Oh, dek ka mana? Kanyawar kan boleh, isin kan urang boleh. Ya, urang teh boga rasa kitu atuh. Jabadigul balurang mah tuh. Malaikat. Nu turun loba jasa kan. Ieu urang pasedak-sedakan jeung malaikat. Nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teu boga rasa urang. Masyaallah. Ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang. Embung balik indah jasa. Komo ditukangin malaikat kan aya bidadari. Masya Allah, rambutna terurai, panjang, haju irungna mancung, bibirna beureum asli, lain dicumang cemong. Aduh, Masya Allah, eueuh jilbab di ditu mah ngarundai kabeh. Sorga tuh ngaranna ge. Nyanakan diri itu keur nonton urang tuh salaki aing tuh salaki aing tuh salaki ditarujuk kabeh si ada kana itu embung malaikat gak gade ke mana nu si embung itu emang kudaon lah henteu tah cek kitu bidadari masyaallah masyaallah. Urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu munigak bulu atuh. Munigak bulu nu mentak waliullah haju hudang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannyana. Bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat. Tuan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat. Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat. Jelema-jelema nu brilian, anu geus pilihan Allah, nu mantak aju geus teu hayange kana dunya. Jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat. Ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah. Ih hamba-hamba umat na bae geus saperti kitu. Mantak talaleger. Kajenting ku kumaha ge tetep bae sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat. Ya Allah ya Rabbi. Urang teu dibukakeun hijab. Ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam mah kan seueur gadenge suara malaikat. Digerokeun Ibrahim di dieu diukna ge diukna dititah ku malaikat di dinya. Sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya. Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu. Ku luhur-luhurna. Coba si eta ka masjid. Barang di dulu ngarunda. Aja lompat deui ka ieu mah seserian.
kuntilanak sieun Kang Tuta lain kabehan lah. Ya Allah, ya cerita makhluk-makhluk halus, setan, iblis, jin, malaikat, jismun latif, jisim latif. Anunya nama bisa nembus orang di jero kamar ge asup bae. Tanpa aya halang jisim latif. Boro-boro malaikat atuh Tasabul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar. Itu sagede Kangjeng Nabi Qadir bae manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh komo malaikat. Urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun. Moal sieun urang matak nu batak sieun ge pikiran urang teh kapocong deui. Pocong deui, kuntilanak, pocong, kuntilanak, genderuwo. Malah bersuara kan genderwona, jangan takut. Kita kan sama-sama. Satu bangsa kita. Sial. Genderuwo kayaknya enggak nyaritakeun satu bangsa cek kan. Iya malaikat deh. Cek malaikat isuk-isuk lirijal minan nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka wawailun linnisa'i minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng cilaka well neraka Masya Allah kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti imah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram dah di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid di PNS teu boga eta haram sekretaris geus teu boga rasa eta haram geus kabeh well cak malaikat cilaka jara geus neuleun di Amerika geus puguh malaikat teh neuleun di Perancis geus puguh di Inggris di Jerman di Eropa di Amerika mah geus kos kitu di Australia geus sarua barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol kok berubah ya Indonesia udah kayak di Hollywood malaikat ini siapa kiainya ini yang dakwanya mana barang dulu oh eta cak nusa urang atuh pantes jangan dakwahna ge kos kitu saruana orang nu dakwahna sarua malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantol blow on ya iya malaikat mengutuk di wah bahaya masa sih bawa organ dakwah oh malaikat wah ini kampung udah kita gejeburin aja yuk cek gejeburin ke mana kita nungguin instruksi dari Allah kalau kata Allah gempain udah kita dalemin aja dah ini lagi ngobrol kos itu ini gara-gara kiainya masa kiai begini nyanyi kiai wah kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah yang ono tideuleun ku jangan jadi berubah ini Indonesia wailun urang geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok deui lagi. Datang ka mana kadar iman urang menghadapi. Ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu. Sakitu bae. Ketika aya awewe buukna ngarundai urang kira-kira iya ngarasa haram apa henteu resep apa henteu tinggal gitu bae tuh kan lamun urang masih kana resep berarti urang wael tak kos kitu bae teh kudu hese aduh masyaallah
ukur mantap asal keluar bae urang geus pemandangan geus loba mantap bandingan di imah bae cicing urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng geus sia maya cicing di kamar kudu boga eta malah dilepas-lepasin ku kieu hatadat geus ulah patul apa tali geus ibadah we ka Gusti Allah ngomong mah ngeunah balik bae datang ka imah aja puyang ayo wae insyaallah kari gogodan waral Bukhari anna Rasulullah sanyana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadeg dari mituturat saur kangjeng diantara nu diucapkan ku kangjeng teh inna dunya hulwatun wa khudratun sanyada dunia bagaikan buah anu amis tur bagaikan tatangkalan nu hejo lemo urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis harum manis anu amis jeruk anu amis buah-buahan anu amis komo geus dijieun rujak anu amis masyaallah ti isuk urang puasa datang ka magrib di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis ya Allah eta geus kieu bae di hareupeun meja geus indit-indit neuleuh jam seperapat deui geus kieu bae malah mah diambean eta ku kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta aya deui anak nu kadinya jadi tuh jang abah gimana kadi tuh nyendei abah ge pangnyeunkeun hiji deui malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu baskomna ka dieukeun esna nu loba ambo eta sabaraha geus kakuatan beuteung tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2 aju di dinya tah geus aya deui pamajikanna geus digendengan we ka dieu keun pansina panci nyana neuleuh deui budak aya nu bakal dakol bedungna angel amat sih eta kawan nafsu nah seperti eta lah geus kieu bae nyana di meja geus teu usik-usik nah eta teh jelema lapar dahaga deuleuh nu amis seperti eta lah seperti ngenyotna besi sepersani seperti kos kitu dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta neuleuh motor bagus eta motornya meusona eta oh beat bagus awat sakiana hari itu lawan itu mah Prima Prima anu itu itu bagus amat itu PNS banyak motor PNS aku yang makadil PNS itu mobil naon itu nu bagus itu tuh mobil itu tuh eta mah kijang mah anyar injection tuh mah itu udah ada gede Fortuner aju ngukur jaga ai sawah urang aya sabaraha kana neng namun dijual sawah urang sabaraha kabelin teh neng itu tuh oh henteu ai anting kabeh aya sabaraha anting atuh melina ulah anu non ngaranna
bulan anyar Kak nu second ge loba kurang puas mah malu nu second mah sarua jeung kawin karangda mah sok aju bae kieu bae mah sawah itu kan aya jual haju kongkorong kabeh gelang jual imah urang jual haju urang es di mobil kan tolol dah eta teh maksudna nyongsrong jasa kana dunia mah hayang jasa hayang masyaallah guys balik kabeli mobil mimiti mobil anu leutik Avanza boga deui duit beli deui nyana nu rada gede Fortuner kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah boga deui nyana duit meuli ruko boga deui duit muka nyawan ku pamajikanana hayang Karawang eta duit bakal itu dunia tak eta hulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus bae ngejarna dunia amis fitnah kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khubratun hejo lemok lamun urang di imah terus urang hayang kaluar cari angin di imah mah angin meureun neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok beuh masyaallah kari terus urang ka Bandung ka mana karah nu loba tatangkalan teh di Bandungna amana karah aman Cigondewa mah karung butuh ka dinya mah nyaho nangan ka dinya doang. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah eta lepas sawahan maningampar hejo lemuk belah dituna pegunungan ya Allah eta tatangkalanana bangona damai jasa belah dina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh ya Allah samperkeun ku urang ka ditu aya jalan cai bersih cai Masya Allah eta batuna katingali ngerelekna cai kana batu teh ku bersih-bersihna sajroning bersihna ngerelekna cai kadeuleu kurang eta anu ngaran impun betik betok lele iya karim lelumpangan bangun damai teh iring-iringan eta laut Masya Allah eta bungahna luar biasa eta dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis iya karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu di imah mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah jeung kadal teh 12 bayangkan kurang Masya Allah pasawahan anu keur meujeuhna ngeplak hararejo iya karim terurus belah dituna gunung anu sakitu hararejo na tatangkalan kekembangan kurang kadeuleu isuk-isuk nu mantes hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih kurang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang batuna hideung kadeuleu hideungna beureum kadeuleu beureumna putih kadeuleu putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang dideuleu ya karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ke belah ditu aya kemah pamajikan urang keur meumeujeunna make bajuna nu nada-dadana nyingsat ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan urang lumpat set diudag urang Romi Masya Allah ternyata pemajikan orang nu ngora keneh teh hati jalikeun padahal malah
tangan teh hayang dipangku ku urang dipangku. Oh Romeo, urang kuru pamajikan gede ge kaangkat ku urang. Asana ieu sajem deui mah paeh hayang ngangkat sia. Tah eta. Datang ka kemah, pencetan cenah ieu asana aduh asana bersalah bijakan. Aju hudang jatena naon ieu cek nya kula mah hayang dipangku doang. Masya Allah. Haju lapar geus persediaan dahar geus aya. Ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungit teh. Pandan wangi di samping eta aya Tauco Cianjur teh. Ya Karim atuh lauk anu tadi teh meunang manggang aya geus puguh gabus sieum mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya. Aju coel-coelna sakadaek ngalah sorangan di dinya tangkal kakangkungan ge ambalaya. Oh Kia Karim geus saha teresep. Ndeu kumaha awak mejehna sehat pamajikan ngora jeung sehat duit keur mejehna boga mobil boga urang terus ningali pemandangan nu sakitu indahna mantak poho ka sagala rupa neuk ngadahar bubuahan geus araraya di dinya neuk ngadahar sangu geus araraya ieulah dunia seperti kos kitu khudratun hejo lemok pikaresep. Urang neuleuh naon bae bawat hayang bae neuleuh naon bae hayang bae. Ieu kan dunia. Nah, Kanjeng Nabi teh pernah ceramah 14 tahun anu silam. 14 abad anu silam cek Kanjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis, makanan anu amis, anu sahabat ge hayang ketika urang sehat. Percis okos taman-taman anu hejo lemok sahabat ge neuleuh nu hararejo mararesep dunia seperti kitu sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia sebagai khalifah ini ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean. Ketika di dunia anu digambarkan seperti makanan buah anu amis, seperti hejo lemok, seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah, anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis, anu hejo, anu taman-taman saha anu henteu kabita. Nah, di dunia teh anjeun sebagai pengurusna, kula sebagai anu neuleukeunana. Coba deuk ka mana maneh ngaloyogna. Ayo coba. Ala Kanjeng Nabi fattaqullaha wattaqun nisa. Sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita. Sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema. Dunia nu lain mah teu sabaraha, tapi awewe. Sarua jeung kieu cak Kanjeng Nabi teh urang teh hirup di alam dunia sementara dunia teh digambarkan seperti kadaharan anu amis pikabitaeun seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun sahabat ge jelema nu kabongbol kabeh kadinya sadekeun urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia tapi Allah kan deuleukeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna maneh kabitan teh sikana dunia lolobana kabita tapi sing hade Allah deuleukeun sing sieun ka Allah sing hade nu paling bahaya adalah awewe. Ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe hampa. Sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing, imahna kos istana bae, mobilna agreng dan lain sebagainya, boh pohara jasa hendeuk hayang ngadahar naon bae aya henteu jeung awewe. Hampa. Dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok dek bawa bae nu mantak nyen sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe. Oh mau di Indonesia mah teh awewe teh kapan geus itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang.
geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah salengkah deui kawin selesai. Teu saeutik jelema pasantren saeutik deui kawin mautul ilmi bifadaiha. Jelema keur sakola keur pasantren mah teu kabita alhamdulillah begitunya jadi PNS dikerumuni oleh wanita, masya Allah. Saeutik wanita anu kunyana dicabuli, saeutik camat-camat PNS dan lain-lain sebagainya. Emangna kumaha? Sebab naon? Jenuhnya na mobil deui gawe deui, mobil deui gawe, cari angin. Eta teh seuneu neraka. Gerage teh saeutik kiai geus boga pondok pesantren, aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba. Ge, lain tolol normal. Ada itu dikawin mah deres. Apa dia macan sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Itu saeutik. Lamun kiai bekos kitu tuh kumaha pagawe eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok Araf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu bidadari kikieuan minuman, berbagai minuman, bubuahan segala rupa aya, permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka. Emang ngeunaheun? Atuh moal ngeunaheun. Komo neraka kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi, misalna hobi jasa ka kopi. Di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api, di itu aya kapal pecahan ke bakalna. Barang neuleuh urang keur ngopi, itu mah anak aing harenegan. Aduh. Urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh. Popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Brak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah. Ari di neraka mah di neraka jaga keur ngojai, aju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jana rada tiis bae sangajan nyana teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Leuleuhnya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Pokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakege. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, geus sarua bae lah haseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ia perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur, benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga, ngaranna benteng Araf. Benteng Araf. Wa 'alal a'rafi
ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf nyana bisa deuleu ka sorga, bisa deuleu ka neraka. Tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli sorga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke maghrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib elos emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal Arab diteundeun di luhur A'raf
manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuri wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di a'raf ge Gus ya kasalahan nong torogan Pak kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat tepati khusyuk nu kali itu ngredit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae eta bagus gitu tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah teu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajeun teuy. Di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah. Sanu nyaho urang kos ieu ka surga. Dia tuh saya sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah gusti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan di nerakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kekerlek kan iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae. Okosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas etik. Letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik ka nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah, Pak. Ditagep gurintil. Kadeuleuh kan ku di alam sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di sorga mah kajen kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah temu ka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tagep grudak datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh
tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak. Aduh, Haji Pendi di Arab nya langit jelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih. Wah, geus macem-macem nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae cenah. Senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan. Aduh. Pasti beres ya. Aduh, bandingan ieu bae cak Haji Pendi neuleun di dalak aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Tebetah nu cerik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi masyaallah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorga nya nanyaeun ka ahli neraka nya nanyaeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman hararideung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu mantak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorana ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen tadeuy urang Bitung aduh ampun jasa lah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureureun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jana neule ahli surga wa nadau
ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji wow pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum. Tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah Arab dadah. Nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana ditenggeun di luhur Arab ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari keholah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong. Aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol we ka ditu laka cek malaikat cenah sub ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cik malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti
abdi ulah dijadikan jadi ahli neraka, ulah dijadikan penghuni neraka. La taj'alna ma'al qaumil zalimin, rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Asal neuleuh ka sorga, salamun alaikum, kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun, mudah-mudahan selamat aman damai. Asal neuleuh ka neraka, rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh. Bahkan wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, nyana ngageroan ahli-ahli neraka, ahli Arab. Nada ashabul a'raf nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka, ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina. Dideleukeun ku nyana, wah itu mah gubernur urang jah. Bener. Tandana itu tuh. Bener itu mah. Itu mah konde kan. Waduh, bener. Itu bener. Ja itu mah presiden urang. Wih, bener tuh. Ja itu mah presiden Amerika. Itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan. Bener. Lu keur ieu mah kasep teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tong Eng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu Taekwondo. Wow, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nak nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu. Jana taja nu disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun. Saegeus digerokeun qalu ngomong nama aunangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan maagna. Hei gubernur, harta maneh, jabatan maneh, horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia. Aing teu menang telat mayar. Usia dia gegejek bae melalui lurah. Rasakeun ku sia, rasakeun maagnaankum. Cukup. Kacukupan paedah horeng. Harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Ti endog, jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi, dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya. Nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak, tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum. Paedana rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi nyeleun anak haji geus teu denge suarana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia maagnaankum
jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nu kumaneh di alam, harta nu kumaneh dikumpul-kumpul, ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun, jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kesombongan. Maaf angkum teu mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing ge mana ye? Nu keur ini paing ge. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Oh, muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang saya penipu nya nah. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana tuh. Sangarana itu tuh togong aya nomor 9an kapten ke-11 doh bakari dik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar dik di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku rek neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu tadi nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh biasa ge can ka sorga main adi omongnya na di luhur di handap kutuali sia ka sorga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere suret sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak teh aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ka cingjing ceulinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maaf naankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha
ya ka surga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos gitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikuran wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di mana duit teu boga Bapak teh jahokan harta aya di Bapak jabatan aya di Bapak tahta aya di Bapak kerajaan aya di Bapak wanita aya di Bapak begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di lengan Bapak wah jangan dukung ke Bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak nu medakeun ka Bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak di gudang-gudang ku Bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nu ku Bapak dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma'agna ankum paedan rasakeun Pak nongeng harto Masya Allah karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma'agna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol tanah nus cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang tuh
ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugih ngan engsel doang teu kira-kira budak oh masyaallah nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jamukum dikumpul-kumpul magna ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaankum manfaat masyaallah okay. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur mujuna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempring luar biasa hurang barang hilang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore
Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungana luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara sih pada ka surga bae nu ngaluncat sagala. Weh. Kuat jaga. Ieu teh kadenge ieu pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nanggus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun heula pakon gopar tulakum kajeun jakna geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh bureng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah mantap ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ka ahli neraka masih keneng ka ahaulail ladzina aqsamtum wallahu alam.